urang mulangkeun panimungan mangsa urang keur budak. Naon teh kitu? Waas ngalajang krik derang. Enggak iringan. Tah, lantaran jangkrik teu aya urang laguna. Lah siap. Jangkrik di tengah sawah, di kota menuju di impor dijualan lumayan keur hiburan sora jangkrik tengah peuting duh ngahudang waas di memenan krik krik tak tandang rek tanding mata jangkrik kuringas ari rek ngadu jangkrik sok diunda heula geuningan sanes dionan eta teh supaya matana buring khas lieur teh supaya lieur teh supaya lieur geuninnya digintir mohon kitu waas tuluy digerean bujurna aduh. Unur-unuran patromatna daya mangano rek ngalat lah bu obor gitu nanaonnya iya biasa manganya ngalat jangkrik di sawah peuting waktuna ceuyang damaran ditewak di kundangan ngalah jangkrik bari di oboran tengah sawah bari di gebrigan tingku tunggu dina daun senggang di udah ditewak paingan geunya ayeuna mah mangano kumaha jangkrik teh dipake para banok nah sangkan sorangan halus cenah malah dina lauk supaya warnana halus arawana geunya iya dipasihan jangkrik tuh tanya dia manganya ge sugan we jadi kasep kitu arek mang jangkrik we mangana biasa dicoba manggandaran. Jangkrik di tengah kota di ala berusaha dipakai para manung atau depan laut jangkrik gendong laguna kajawen jangkrik kota sarerap kuneon jangkrik sawah parae ku enrin di kota di sawah jangkrik pae nundutang geuningan lain lonok wae sok nundutan teh nyanyian no jangkrik ayeuna oge kitu nunutan anda pedah di sawah di loba polusi kayaknya masih pabrik ngaganggu kena jangkrik kata nu mawi kedah aya lingkungan anu sehat sasatuan oge peryogi nya mangkanya peryogian pisan teh geura ieu jangkrik rapat
bade unjuk rasa cenah gara-gara polusi. Nah, gara-gara polusi. Jangkrik gadium rapat ditertib supaya hirup ditertib natran usul nu konkret ditertib lingkungan anu sehat ngaran jangkrik tiriling bakecit aya deui kalung colat cicir nu sejenak bawang bewok kasir di kota geus langka nu pindah ka mana barudak ayeuna Mamang Ganyar geus teu arapaleun ngaran-ngaran jangkrik terus langka malah ku pinter-pinterna jangkrik ayeuna mah geus nyaho kana singkatan jangkrik cik kumaha tah Rajasa singkatanna kumaha tah rapat jangkrik sawah upami perjaka tah perjaka persatuan jangkrik talung cik aya deui namanya aya deui naon wanoja naon tah wadah nonoman jangkrik aya wae